Ieu 8 urang. Bapa kabangsatan. Nu leungit teh keur usum ayeuna teh. Gas. Kapangi we bangsatna teh ustadna gerhan. Jadi abdi teh nuhun Ibu. Edan anjir ka urang nyebut bangsat. Teu naon. Bapa kabangsatan nu leungit gas. Dipaokna ku abdi, abdi teh bangsa. Cek hukum adat, hukum budaya, hukum agama. Nu kudu nyebut bangsat ka abdi iwal bapa. Naha apan bapa nu kabangsatanana, tapi naha kanyataan nu 7 urang tatangga bapa bakal nyebut bangsat ka kuring bari urang teu maling tinu tujuan. Naon ngaranna nuding. Hirup kuring jadi heurin peda ngabangsat ti bapa. Pamajikan daek we jadi pamajikan bangsat, hiji pamajikan nyeri hate. Lol anak, daek we boga bapa bangsat. Inung bapa uyuhan daek ngalahirkeun bangsat. Lingkungan logawa bakal diomongkeun tong daek ka urang logawa aya bangsat. Pertanyaan anak kuring ngabangsat ti bapa, berarti bapa nu kudu nyebut bangsat ka kuring. Nah anu 7 milu nyebut bangsat ka kuring bari kuring teu ngabangsat. Artina fitnah. Salat bapa, zakat bapa, saum bapa, engke di akhirat bakal ditanya ku Gusti Allah, pernah anjeun nyeri hate? Pernah kusaha? Tuh kumangkeluk nu tujuhan. Nah dituding bangsat da dibari abdi teu ngabangsat. Ti mana ngabangsatna? Ti si bapa ieu geus menta hampura, parantos da gemep irung oge. Malan getihan ongko di penjara 2 tahun, maling naon? Gas, islah, beres Pak. Allah ngahampura, bapa ngahampura, tapi kuring jeung nu 7 cadu kudu beres. Nah dosa fitnah, al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Allah maha adil. Osok sarolat, osok zakat, osok saum, tapi ieu 7 turunan nyeri hate disebut bangsat. Nu tujuhan diriungkeun ladang salat, ladang zakat dibikeun ka kuring salaku bangsat, maka dosa ngabangsat lebok kudu tujuhan. Artina Islam teh keren. Mata ulah nyebut jahat ka jelema jahat nalika urang teu dijahatan. Arti ya bener ulah nyebut bangsat ka bangsat bari urang teu kabangsatan. Ibarat ibu ulah nyebut jomblo ka kuring bari kuring teu pernah boga kabogoh ka anak ibu. Pandeut teh ngaranna teh ngaledek teh. Nya dibongkar mah eusining Quran teh lapad makna matan maknawi teh beurang. Padahal caritana urang teh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih, maka bakal muncul sifat hate lea, hampuraan, dareh somea. Aya deui nu unggul, batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang. Sehingga ku bismillah urang bakal mampu ngahargaan batur, lain urang ngasong-ngasong diri hayang dihargaan batur. Hese anyirah. Bener hese. Nganggap batur lebih alus batan urang. Tukang son jeung kuring. Boga anggapan kuring nu alus teh tukang son, lain kuring. Rek teu alus kumaha tukang son, ti isuk-isuk nepi ka wayah kieu ngacentul. Abdi mah datangna ke bada Isa, Pak. Tuluy ceramah, geus beres ceramah balik. Tapi ieu tukang son, ti isuk-isuk ngacentul. Beres kuring mah balik anjeunna mah meresan ieu menerkeun eta mixer ngajerit kumaha cek Mustami dikomplain eueuh ka ceregan son teh dicarekan tapi naha palebah bayaran gede kene ustad katimbang tukang son. Bener Bang? Aya teh tukang son sifat iri dengki ka kuring? Heueuh anjir teu ngeunah urang nu ripuna si ustad anu ngeunahna. Dalamun kitu ge ku kuring dibiar resolusi sok atuh urang tuker opik pek ceramah di dieu abdi menerkeun mixer insya Allah duanana wirang sound sistem ngabeledug dicook ku abdi atuh nu ceramah butut Mustami mantap nu hajat wirang matak jelema entong ngukut penyakit hate jelema geus satakdirna samilikna sa naon sia anu kudu jadi urusan. Bener ya. Ieu teh panganten teh keur kelas genep teh ka Didi. Teu apal deuk nyiap ti kenca teh make risting. Ya misra sarua.
Iya tukang son sarua anjir jangan yang kena hulu lagi. Tapi gening urusan takdir apa teu apa. Nah apaleun barudak yang kuring anu nikahna kita anu papagahanana eueuh bahasa kitu. Tapi gening terjadi. Mata kana takdir tok sok nyanyahoanan kana takdir batur, takdir urang ge barang karuhan. Dek baong dek bedegong, dek salah dek teu ecreug, sifat jelema kena ku waktuna masing-masing. Untuk abdi ge kieu sote ayeuna antosan 5 tahun ka hareup. Ya, dek rapih. Dek rada gegolomrengan. Ada udah digamisin ti kojot atau ini. Jeung leumpang napan, wah ayeuna leumpang nage tarik. Ayeuna geus rada kolokan katayap gitu. Meujeun berbanyak. Jadi jelema mah sebenarnya pelajaran hirup kabeh oge. Ta ibu begaduh rambut, gaduh halis. Teh itu pelajaran hirup. Sok bapak lalajuan, bapak mau ngejeng kumis, janggot. Coba ibu, aya teu kumisan. Eueuh janggotan. Naon maksudna? Allah ngabedakeun ibu jeung lalaki teh supaya nyokot pelajaran hirup. Lamun lalaki kumisan janggotan berarti tugas teh lalaki mah lain buat baeud, jumudan jemedud, jumutrat jamotrot. Da lalaki nu jumudan jemedud jumutrat jamotrot nya teu isin ku kumis ageung. Kumis ageung, janggot panjang, manyun pan jiga lele useupeun. Coba ibu kumis eueuh janggot eueuh deuk baeud sakar kebek ge lucu we. Teu tepi ka amekeun di tempat anu keur baeud manyun we. Jiga jeruk deuk bitu bah. Artina ku sakitu ge geus bere tugas mantak bejakeun ka lalaki anu sok buat baeud dirok ge sukdim. Lain tugasna lalaki mah buat baeud jemedud-jemedud. Kadua lalaki disampurnakeun ku akal pikiran, ibu sampurnana ku perasaan. Matak artina lalaki teh kudu ngakal ngarah pamajikan ngakeul, lalaki kudu ngarah pamajikan tak geuning. Ku simbol kitu ge ngarti kabeh oge akal. Lalaki kudu ngakal, pamajikan kudu ngakeul. Maka salaki ngarah, pamajikan bakal ngari.